Allah. Jadi orang ibadah teh kangge sabu, kangge urang kangge Allah, kangge Allah. Saya kangge Allah. Allah nama beunghar. Kangge urang da ibadah teh. Salat urang jang urang, saum urang jang urang, zakat urang jang urang, umroh urang jang urang, dasana ge jang urang. Jang urang teh sanes jang urang ieu sanes. Jang urang sedang sararea supaya urang teh tiasa damai, tiasa bersatu, tiasa ngaji silih asa asih asuh eta ibadah. Lain jang urang jang ieu jang sadayana, salat teh jang lain hungkul ritual jeung sosialna, teh eta jang urang teh. Pantes sakedik jalmi teh tukang ibadah salat, balik salat ngomongkeun kagorengan batu. Beres salat jeung tatangga teu wawu. Eta teh mana? Da Islam mah teu ngajaran kitu. Ongkong salat tapi ngahina batu. Cariosana teh tiasa cariosan anu lemes, cesan kotor we. Sagala ngahina. Ongkoh tukang ibadah tapi ngahina batur. Lamun tukang ibadah ngahina batur berarti eta teh can salat. Da akhlak junjunan mah teu kitu. Biasa ngarobah nu mah wit dina agama teh sampurnana Islam teh limana jami ngalaksanakeun arkanuddin, rukun agama. Ibu rukun agama sabaraha hiji? Apa rukun agama? Hilap deui. Rukun Islam sabaraha hiji? 5. Rukun iman sabaraha hiji? Rukun ihsan sabaraha hiji? Rukun ihsan sabaraha hiji? Hiji. Loba teuing. 5 tambah genep sabaraha hiji? 11. 11 tambah hiji sabaraha 12. Pan cek sepuh kitu, budak teh bandar-bandar teu ngisiah cilaka 12 pamolah maneh. Kantos ngadaung kitu. Cilaka 12, cilaka 2 hiji? 12. Tambahan cenah mah cilaka 50 entok sia 12 meh. Naon maksud 12 teh? Eta jami jauh tina arkanuddin, jauh tina iman, jauh tina Islam, jauh tina ihsan. Eta cilaka 12 teh. Jadi rukun agama teh sabaraha hiji? 3. Nyaon 3 teh? Iman, Islam, ihsan. Anu kurang dipajukeun teh masih kareh 2 ku. Da buktos nalika nu ngantunkeun ieu geuning asa ngantunkeun mugia almarhum atarapi almarhumah sing ditampi iman Islam. Ari ihsanna ka mana? Coba. Pan ihsan teh sakaum sempulan jeung agama eta teh arkanuddin, iman, Islam, ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jami-jami anu Islam asup kana agama Islam kafah sagemblengna. Maksud sagemblengna teh lain hartosna, sagemblengna Islam teh lain tina tampilan. Aya nu nyambatkeun Islam kafah teh di mana nganggo jenggot jenggotan, Islam kafah heuh. Aya nu nyambatkeun Islam kafah teh di mana raket sadar tutupan euy. Ayo nyebut Islam kafah teh angkat naon calanana cingkrang kaluhurkeun cingkrang euy. Murkan kitu Islam kafah teh. Ayo nyebutkeun Islam kafah teh di mana robah ngaran nu tadina mah panggil teh anjeun salira atarpi abdi dirobah ana antum. Henteu jadi kitu robah ku bahasa Arab. Biasana ma apa jadi robah abi umi eta disebut Islam kafah teh. Padahal Islam kafah teh eta mah budaya rek abi rek umi. Urang mah pan orang Sunda abah atuh urang mah nya ambu urang apa mama yayah kan gitu. Eta cantang tu Islam kafah mah sanes naon sanes budayana. Islam kafah mah akhlakna. Laksanakeun agama sampurnakeun Islamna. Laksanakeun imanna urang kenal ka Gusti Allah hiji nu tara dilaksanakeun naon ihsan. Naon ihsan teh? Anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anjeun ibadah ka Gusti Allah seolah-olah anjeun ninggal Allah. Lamun anjeun teu bisa ninggal Allah seolah-olah anjeun dipencerong ku Gusti